Jangan pasar baru. Ari pasus kapangin teh eta gubadag basar di dieu nya. Astagfirullah. Masuk menang gitu. Assalamualaikum. Dan Assalamualaikum. Tunggu di lebaran. Kalau ini muka. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Salah aing leungit. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kan datanya orang kota mah kira-kira senal capit tapi copot. Panik ku aing jelema dicepetan jadi gila. Kuat tentang tega leungit eta senal. Ku aing mun aya we jelema dikepetan teh jadi ku aing mun sia. Aing tuani orang kampung gitu. Senal apa bisa leungit di senal leungit gara capek kira mah bisa dimiki urang teh asup kana lomari adi pas keluar senal teh leungit kitu teh iya nyaman teh da urang tadi di mana pakai apa jero teh jero urang tadi teh asup ka jero mari ya di pas keluar senal teh nyopot lain aing nyokot lamun nyokotnya pasti aya eta senal sok wani peningan heula aing mah sok mulang kota kan ku aing udah muka pengen mautna aing nyokot meureun iya mah kieu ke jeung urang wancangan deui gramang alem tong amek-amekan panggih da aya oke urang wancangan deui ya itu aja senang. Oh, nya. Iya nih. Benerannya dari ulang kota mah warna nawana. Aing teu pakai kepet dibalikeun deui semua gitu. Mereka aing cari itu. Iya, nama rek mana tuh? Rek nangan alamat, teh dulu mana. Ieu kayak gila di mana alamatna teh da. Pokok dulu alamatna. Iya we lah. Urang minum heula yuk ngopi heula yuk. Ngopi? Kebetulan haus nih. Yuk, hari aing kuliahan dulu. Gacan. Aku sama lah. Itu urang dada yuk. Mun atunya sakacan. Ini kecil. Mang kopi mang alhamdulillah amin Gusti ieu babawaan di jero aya peuteuy aya hayam nya teh aduh nuhun kang teh mang ti lemur nya eta tos ti lemur neangan wargi mana lemur teh di Cililin bilin arek neangan punraka jadi kieu ieu teh nya cerita mah punraka teh nikah ka urang Garut
alhamdulillah usaha di kota di pasar baru nya masihan alamat itu teh Kak Abi teh bisa rek usaha ka Bandung we cenah ka pasar baru gitu. Nah geuning Gusti mah eta Abi tadi di luhur kumaha gitu. Aduh Gusti ya Allah eta mah ngaran pusing dengan pasar baru. Ari pas geus kapanggih teh eta bubadag basah di dieu mah. Udah di kota. Badag mah eta mah. Abi ngalamun setengah jam udah datang ke pasar. Ieu teh pasar mah digede kieu dari kuring mah pasar teh henteu kitu. Kumaha? Buka jam 6.08 teh geus eueuh bubar. Pan kuring mah di dieu tadi teh tapi geus sore masih kene buka. Ya atuh di mana kota friend center. Ngan peda alhamdulillah nanti tadi teh aya anu nunjukkeun ka dieu teh ku tukang apa teh dikelunkeun di hareup pasar baru. Sa degiranya mang ieu abinya saparantos eta teh tos dugi ka pasar baru teh abi teh. Eta ningali pasar dipel. Aya pasar dipel geuran di dieu mah. Tinggal suku aing kuat ieu dari buka ti luhur kene senang, da bisa aya nu nyarekan mah. Senang. Coba leungit cenah lah oge nya. Da eta mah lain eta mamang kieu nya eta mah aya nu ngawartosan geura tuh cenah ieu mah alamat aya di luhur cenah kitu naik naon ieu we cenah naik naon eskalapa naon cimang di luhur geuning anu taraje maju itu ngontai kitu udah kan maju taraje maju kapan teu bisa mang kitu teh urang naik nu kitu mah Nah, bisa asupkan tadi ya. nya eta mah kan henteu siga taraje maju tinggal asup urang teh ngaharapan eta teh kitu teh lomari setengah jam itu bisa diasupkan atau anu tapi jangan mah teh keluar asup eta teh Jadi mangilu gitu nurutan asup can sameme amang can datang abi kan teu ngilu tadi teh jadi leungit cenah. pas abi nyobanya nyalira kayak abi hausnya yang adalah Sok pesen sih mang. mang aja jadi kopi susu sabaraha mah Kopi susu 4.000, ai kopi hideung 3.000. 1000 terus hari teh tiis aya teh tiis di dieu Ini saya sabaraha 3.000. 2000 mah yang murah naon mah Paling teh panas. Teh Bukan panas. bae, besok yang mah kan kurang rek ditambahan. tong atuh panos dianturkeun ku akang ti luhur ayeuna rek samraktir teu Bae sok yang tong mah. wios eta memang teh manis panas nya nya teh manis anu panas rada hideung mah nya Oh, siap. aduh nuhun pisannya ieu bismillahirrahmanirrahim Nah, emang nih rusuhan deui. Emang erek kaman. Panas kene teh Mas. apa nu kieu tadi teh abi teh naroskeun ngasih amang teh ka tukang cai teh teh manis tiis 3.000 teh manis panas 1.000 lamun ieu ku abi daguan sinatis meureun jadi 3.000 hargana